Nusanes menuju ngamam daging kurban. Besti si Teh Reni mah kieu we ngamam cuangki. Masya Allah besti, di kampung abi mah mencit nage 10 sapi. Alhamdulillah di kampung abi mah seueur nu mencit wae. Dia atuh kapayun oge abi sing tiasa kurban. Besti ieu teh sapi anu pangageungna, beratna teh 1 ton. Kalaresan ieu teh sapi anu keluargana Herotani. Dia sing berkah barokah kangge keluarga Pak Haji. Amin. Kumaha bara Resti, osok seueur tara di kampung besti. Pami di kekoma alhamdulillah besti, osok seueur wae. Mugi atuh urang oge kapayuna sing tiasa kurban sapertos nu sanesnya besti. Matakan kedah semangat oge besti bikin konten teh. Sugan we atuh aya milikna tina FB Pro. Pokona mah kedah semangat. Belajar terus, sarang perbaiki konten. Nama jangan lupa selalu evaluasi konten. Besti abg sami we itu nuju belajar. Mugi atuh orang oge sing tiasa sararukses sapertos para suhu oge kawit nama janten pemula. Karena kita teh sebagai pemula jangan berkecil hati. Nama tetap semangat, gaskeun. Meskipun abi oge besti salaras nama ieu teh pabaliut sareng dunia nyata sambil tani, tapi nya dikeureueuh we. Ya kitu we lah besti, lanjut. Tuh besti pas katen si bunda mah tos kengeng daging. Soalna kengeng ti Cibaeud saurna teh. Tuh ku abi teh dibantosan we ieu teh mang renoskeun. Meni asa teh biasa ieu teh runas renos, biasana kana blender. Asa cara rangkeul. Singkat cerita ieu teh atuh sonten deui, kalaresan ieu teh daging anu abi oge besti si Teh Reni mah paling anti ngurus daging kurban teh. Untung si Bang Haji ieu teh anu setia. Pokona mah abi mah alim nyampa-nyampa acan. Sagala ge sok ku si Bang Haji. Ingat cerita ieu teh tos wengi deui. Biasa we aya nama bagian kahawu. Bade naon cenah? Bade kulub-kulub batu bara Resti. Kapanan bade ngulub daging kurban. Sanes kitu. Panmu upami teu karunya ka si Bang Haji mah bara Resti ieu teh meuni asa maralesnya ngurusna. Ieu mah ngagoreng kange si Bang Haji hungkul. Tulang nama dikulub we heula. Bangsa daging nama dikana freezerkeun we heula besti. Saking kulieurna. Teu besti batur mangga armam daging kurban, si Teh Reni mangga mam cuangki sareng soun lada pokona mah nya kitu we lah besti. Nu intina mah jangan lupa selalu bersyukur.